kurang ge dididik kudu wabuh cara migawe saeus salat maka teu saeutik hakikat nu ngaran kahirupan teh apal Islam tapi ngagawean lain tina Islam. Hari Islam nitah ngomongkeun batur, hari Islam nitah panas pemilik batur, hari Islam nitah karerap diri ku harta batur, hari Islam nitah saban geureuh kana kegorengan batur. Atau naha ngaku Islam tapi naha nu kitu dipigawe berarti orang karek apal karena Islam can wabuh cara migawe Islam. Weh. Usah kitu geus rada kasindiran ya. Urang ge apal bab salat rukun jeung syarat salat tong sok jadi pasea usoli jeung tu usoli. Kunut jeung teu kunut 11 jeung 23 sabab aya pigaweun saenggeus salat. Salat pigawean bapa, salat pigawean kuring, ngan wayahna saenggeus aya pigawean kudu lahir pagawean. Pagawean saenggeus salat sidqul qauli alus ucapan, layyinul qalbi leuleus hate, tarkum ma'asi ninggalkeun kadoraka. Matak lamun aya jelema salat ngahina batur, ngaledek batur, rujit ka batur, cua ka batur, ieu hampura karek apal bacaan can nepi kana ucapan. Lain wel pan ibu begitu teh. Jadi disambat ayeuna wayahna ulah urang ukur diajar salatna, ulah sabatas diajar bacaanana, ulah diajar sabatas ruku jeung sujudna, tapi hampura bakal aya pagawean saenggeus perkara eta. Sidqul qauli alus ucapanana, mun nyarita tara nyigeng batur, mun ngomong tara mukakeun kasalahan batur, mun nyarita ge tara ngawiwirang batur. Tah teangan jelema salat nu geus ngawujud dina diri sarupa kitu. Da urang mah atuh loba gagal bubar di masjid ge kelak cangkeh dina kelek asa aing pang salatna boro-boro salat ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge cangkang tu mampu. Aduh mantap. Layyinul qalbi pan sote sot lam jeung ta pan salat sot lam ta ai lamna layyinul qalbi jelema salat mah leuleus hate. Kunaon sabab make jeung leuleus hate geus nyaho geus wabuh ka alam akhirat, boro-boro mah wabuh ka akhirat jeung iblis jelema salat mah wabuheun. Moal aya jelema nu paling mulia iwati jelema nu bareng jeung Allah, matak iblis ge bakal nyingkah hareupeun jelema nu sok salat mah. Ibu tong hayang apal wujudna iblis, tong hayang apal jirimna iblis, tapi bapak dina Quran geus ditempokeun nu kudu dikenal teh sifatna iblis. Ai baheula iblis diteudah naon sujud ka Nabi Adam naha mungeun sabab iblis sombong. Tah sifat iblis teh eta maka naha bubar salat elak cangkeh dina elek asa aing pang salatna ari keur salat jeung Allah ari bubar jadi setan. Aduh. Pokona aku selama ge mah sabtu teh diulung deui. Nu penting ieu kudu nepi, Pak. Sabab hampura salat nu ku urang dianolkeun, salat nu ku urang keur dipigawe, salat nu ku urang keur berjamaah, tapi naha bubar berjamaah datang iblis diangkat. Di mana iblis tempatna belah kenca, di mana malaikat tempatna belah katuhu, mata palingan mun dahar kudu katuhu, mun nalengkah heulakeun katuhu, ka masjid ge nu katuhu, barang bere ge nu katuhu, kulem ge nyinggareun katuhu. Artina sanajan keur sare umat Islam aya keterlibatan dirina ka malaikat lain ka setan. Arwah. Cicing yo. Lamun aya nu kasiliran balik. Ya, iblis teh di dieu, Pak. Na kongkorong ibu aya iblis, na panon ibu aya iblis, na bibir kuring aya iblis, na panggung ieu aya iblis, dina motor aya iblis, ribuan iblis di alam dunia. Maka teu saeutik meuli kongkorong balik pamerkeun tuh. Meuli gelang gigi brig nu setruk eta. Geus maca Quran dilekah tapi ukur hayang sebatas hayang disebut ahli Quran tuh dina Quran wae iblis ngajedog. Maka lamun manusia teu apal jeung iblisna hampura rek ngagugu nafsu nepi ka iraha. Sedangkan siratal mustaqim
jalan nu lempeng saha nu nuduhkeun jalan nu lempeng nuku Allah diutus iwati malaikat matak lamun manusia hirupna jeung malaikat tenang di alam akhirat nu ngoncoran malaikat nu nungtun malaikat dina cukang siratal mustaqim tong keung bakal ngagugrag malaikat bakal mangku digana penceramah kieu kahartieun beda umut-umutan mung urang mah mung ukur cangkangna ibadah teh mung sabab ieu mah pangajian ukur cangkangna tiung ge ukur cangkangna gamis ge ukur cangkangna ceramahna nagerahana ge ukur cangkangna maka munafik lain eukeur batur tah munafik teh keur awakna nagerahana alus omongan lamun goreng kalakuan hampura Allah bendu kaburo maktan indallah badak jadi penceramah teh hoream da lain teu neangan duit tentang ka dieu teh lain urusan duit-duit gitu da sabana aya nu ngulung gitu oleh mere ngan duit lain tujuan ieu hayang nepi ulah ari nyarita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abdi nyaksi Muhammad utusan Allah tapi nahan nu beunghar pedit dan nu pedit lain Muhammad si korun ari di Nabi wir Nabi Muhammad utusan Allah tapi nahan sombong nu sombong mah Fir'aun ari di Nabi wir nyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abdi nyaksi Muhammad utusan Allah tapi sok ngadu domba batur nu sok ngadu domba mah Abu Lahab ari di Nabi wir asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abdi nyaksi Muhammad utusan Allah tapi kedebul rahul dipuput wae nu kedebul mah Abu Jahal geuleuh ka Abu Jahal ngewa ka Qarun rujit ka Fir'aun tapi naha hate nurut ka dieu mata kuring ge jadi penceramah kudu apal gawena lain maca brot wae gawe penceramah teh ngabuktikeun tina ladang ceramahna mun kabatur nitah bager pigawe ku kuring bageurna ngarah cahaya ka tempo ku baturna coba lamun kuring nyebut bager tapi kuring pedit kumaha eta cahaya poek ku diri kuring jarangnya ceramah kieu mah paduli teuing ibu ge pamaraca sholawat salatullah salamullah ala toha Rasulullah eta mah sebatas tina beuheung kana sirah cing kahana bersolawat lamun bener urang solawatan ka Kangjeng Nabi Muhammad hadirkeun sifat Nabi dina hate nyaahan asihan deuleuhan mata era lamun solawatan dilekah dilekoh tapi jeung tatangga silih jika ngewa jeung dulur teu akur-akur kabatur leungit wae solawat arek sabata bibir caka tampo dina pigaweun wah sedengkeun awak teh ti dieu ka dieu di muhul sasa pramut di hadap saibat kapal matak jelema nu bersolawat cahaya ngempur nur Muhammad cahaya Muhammad di Nabi wirna aya solawat teu ngomongkeun batur na ceulina aya solawat teu hayang ngadengkeun gosip na panon aya solawat teu hayang popolotot kana kasalahan batur na suku aya solawat teu hayang ngalengkah salah na leungeun aya solawat boga harta hayang mere na sirah aya solawat ngajaga akal pikiran na hate aya solawat solawat jadi raja dina hatena katempo nur Muhammad kerasa mikir dia juga apal nu hese teh lain apal agama nu hese mah kumaha carana urang wawuh kana pigaweun sanggeus boga agama bener Bu pejabat oge kudu wawuh kana gawe pejabat ge kudu wawuh kana gawe ulah apal hayang dijadikeun wungkul geus jadi poho deui ka rakyatna berete kana pejabat teu wawuh kana gawena danganan pejabat mah gawena ngayomi rakyat melindungi rakyat nyaah ka rakyat wawuh ka susah rakyat apal ka bingung rakyat bisa nyusut saipanan rakyat tah kakara eta disebut pejabat ieu mah jadi pejabat mah garong rumah tanggana lain pejabat bangsa bae tadi ulang lagi paling bae ayo dapat ke
Nah, ieu masjid sok baca ku Bapak. Sebab dina alam urang teh aya dua, Pak. Lahiriah, batiniah. Ieu panon lahir. Di dieu ge aya panon batin. Lamun ibu lalajo kuring, jeung lalajo kuring ku panon eta aya teu merek ustadeun. Itu jujur sok. Eueuh, ditempo ku panon ieu. Tapi nah kuring jadi penceramah bangka ditu bangka dieu beureun ku batur teh dianggap ustad beureun nya. Heeh, berarti aya mata batin. Bener ka ieu ge ibu dicari bab. Cek mata ieu mah ibu teh soleh. Cek panon ieu dari jilbab, ngan cek panon ieu mah cantang tuh. Saha ari panon batin mah seukeut leuwih ti panon ieu mah gamis nangsar tiung badag aduh selih katipu sebenarnya da kasolehan mah lain ditempo kasolehan lain didengi kasolehan mah karasa lamun bapak hayang apal nu di jilbab karasa tah tempo bibirna geus teu hayang saban geureum ceulina geus tersep kana gosip panonna tara pernah ngagogoreng batur akalna teu boleh dijaga soleh teh karasa ieu mah jilbab mah buyuku kana gosip kana ruki ngomongkeun batur teh karenyem popotot kastani soleh teh mana Contoh bapak-bapak ngarep ka ibu lekok. Apa senang abi di janu hideum. Ini anu putus. Abi mau apa eta nu didiukan. Ya senana nu patah. Lamun di dia aya santri. Kupingkeun apakah kuring lamun di dia aya santri. Pek pasantren sing mesti kaluhur. Pek guru sing loba. Pek kitab naon bae baca. Nan tanya hate. Lamun hate aya keneh ngewa ka batur, geuleuh ka batur, ujit ka batur, coba ka batur, gerateangan dina kitab naon yen urang kudu ngewa ka batur. Teu ngaruh, Pak. Maka hakikatna man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Allah deuk mere kaalusan ka satiap insan manusia yufaqihu fidin, dipahamkeun agama. Apal babari da memang ngapalkeun tapi paham cangkang tumantu. Bener? Tidak loba maraca Quran Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang nyebat asma Allah, Maha Welas, Maha Asih, bubar di majelis berdek ngomongkeun batur, geus coplok eta Rahman Rahim. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Eta di masjid, alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Bubar di masjid, asa kapuji deui rupna. Pangkok kagungan Allah puji tapi naha deuk tahajud nyeun status OTW tahajud bubar tahajud heuheuh hayang ditanya kunaon cinta-cinta nu tuluh tahajud boga kongkorong leumpang dongko jika nu berat padahal mah ukur 5 gram bari eta ge kongkorong tinggal jadah boga gelang digibrik jeung nu setruk hayu urang panausan aya nana gerhana eta alhamdulillah si kene dina bibir nah dina hate berarti urang teh karek samat ngapalkeun can ngamalkeun nya bodoh keneh Otak kurang mah bodoh, nu pinter alo, urang mah miskin, nu beunghar alo, urang teu ecreug, nu bener lamun urang teu ecreug nu bener alo, deukeutan anu benerna atuh. Geus apal urang teu bener, gara ngadeuketan iblis, nya salah, nya gagabah, nya gagah. Bisi mah hayang apal iblis. Geus tong hayang wawuh jeung giringna. Tong hayang apal jeung jini papanggih. Tong hayang apal jeung wujudna entong geura apalkeun sifat iblis geuleuhan jitan cuaan ngewaan panasan sombong bohong adigung adiguna riya takabur sum'ah tah sing wau jadi nalika urang keur sombong geua toyok iblis nyingkah iblis ganti ku tawa sejengnya kurang dari pelajaran bapak-bapak Pak
lamun pamajikan sare bapak teh dekat kebon ai pamajikan ngadon sare sangu eueuh cai eueuh amek teh Pak. Nah, amek cek Imam Syafi'i amek teh kuncina iblis asup. Jadi lamun bapak judulna amek tah iblis geus asup. Pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh amek. Oke, amek sanebu. Tenang. Pertanyaan, ku amek bapak nah pamajikan bakal hudang? Ku amek bapak nah cai jug asa? Ku amek bapak nah sangu jug nyampah? Geus kaciri iblis teu musuhkeun bapak. Justru ku amek bapak pamajikan kasigeung termos di baledo boboko di talapung kaca peukeus kantor hujan punten nu ngagantian bapak keneh. Jeung ku ka amek eta nyarekan pamajikan lakan dasar teu balik babengok pamajikan molor aya kieu ibu kasihkeun tak hampura ditamahan ku pamajikan ngaran-ngaran pamajikan geus sagigeus geus sasigeung moal anggeus tu sapoe dua poe sabulan bapak teu bisa hees bareng jeung pamajikan beuki capek Pak. Saha nu keprok iblis nu gigireun bapak gelut euy maka hadirkan Allah na awak bapak, hadirkan Nabi Muhammad na awak bapak, hadirkan malaikat na awak bapak. Kunaon ngahadirkan Allah? Sabab Allah eueuh sifat gede amek, Nabi Muhammad eueuh sifat gede amek, malaikat ge eueuh sifat gede amek. Kumaha lamun bapak hadir Allah, Nabi Muhammad jeung malaikat tah tanpa dina rasa. Pamajikan waya kieu can hudang boa aya nu karasa. Rasa urang teh asup karena rasa pamajikan suun keningna ku bapak teh geus disuun kening kok bapak nyarita mah bapak bade ka kebon hampura bapak ngarireuh wae kan jadi pamajikan kumaha ceuk ibu leos ka dapur cai eueuh sangu eueuh teu kudu amat warung muka Indomaret aya Alfamart boga tinggal meuli nauk asin 10 uras 10 aqua hiji lembok didinya keneh teu kudu mamawa kana pamajikan dekul ka sawah bapak dekul tanur bapak ngolah bapak macul eueuh kamu balik ka imah pamajikan bakal ngagabrug hapunten bapak di mana di sawah aduh meureun teu tuang-tuang acan lewat bapak minta hampura mah kunaon mah jeung minta hampura eueuh judul ti baheulana lalaki kudu barang dahar di luar ngan ku sabab bapak ngarasakeun bisi mamat capek jeung hareeng nya bapak teh masak jajan di luar hampura bapak aya eueuh lalaki nu kitu tadi anggap bro sabenerna bisi ibu hayang apa aya di tengah-tengah urang lalaki nu kitu saurang orang mobil dari pengajian sangu leos cai leos teh kudu amek riuh ai amek badahar jadi teu dirasa sanajan loba daging beunah atuh ka amek ada pamajikan lagi eueuh ieu teh nu diomongkeun ku kuring teh ayat Pak kan diterjemahkeun fa'al hamaha fujuraha wa taqwa Allah nyiptakeun jalan anu berbeda, nu lempeng jeung nu bengkok. Di mana jalan nu lempeng? Siratal mustaqim. Jalan nu lempeng teh siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan jalma-jalma nu diberi karunia jeung kanikmatan. Geratoong ti Nabi Adam nepi ka Nabi Muhammad, di mana karunia jeung kanikmatanana. Nabi di baledo, Nabi pernah ngalaman sangsara, Nabi pernah ngalaman tetuang, Nabi ngalaman imahna butut, Nabi ngalaman dibenci, Nabi ngalaman dihina, tapi disebut an'amta alaihim, jalma nu diberi karunia jeung kanikmatan. Kalebah mana nikmatna? Ternyata nikmatna adalah dina hatena sehingga Nabi wawuh kana surganya. Kieu we kieu. Ibu dihina batur nyeri. Dihina batur nyeri. Dipitnah batur nyeri. Dituding batur nyeri. Nah, ibu teu sadar nu mitnah bakal paeh. Nah, make jeung nyeri. Ibu dihina batur nyeri. Dipitnah batur nyeri.
Ungan ibu ngarasa hirup di dunia. Coba lamun hirup di akhirat, awak di dunia tapi hati geus di akhirat. Dihina mau nyeri, diledek mau nyeri, dipitnah mau nyeri. Nah, urang mulia di akhirat lantaran hinaan batur, urang pupus dosa lantaran fitnahan batur. Mata jelema nu ngahina jeung nu mitnah sombong di hati karep boga amal sakumaha nepi ka dibagi-bagi ka batur. Ya. Bongan aya dunya, bongan aya akhirat. Ayeuna nu miskin dikarunyaeun, Bu. Jelema nu teu dahar dikarunyaeun. Jelema yatim dikarunyaeun. Jelema miskin dikarunyaeun. Sabenerna demi Allah tong karunya kanu sangsara, tong karunya kanu miskin, tong karunya kanu yatim. Deuk karunya mah ka awak bapa sorangan, ka awak ibu sorangan. Boga duit geus apal eta yatim nah teu ditulungan. Aduh, empol koprok kodeng ciu ongkoh. Teu butuh ieu, butuh duit urang mah. Nah, make jeung karunya kanu miskin. Nah, make jeung kudu karunya ka yatim. Nah, make jeung karunya kanu teu boga imah. Nah, make jeung karunya ka jompo nu teu dahar. Teu perlu karunya, Pak. Sanyaahnya anak urang aya Allah nu leuwih nyaah tibatan urang. Tah nu kudu dipikarunya mah awak urang. Nah, atuh boga harta tapi naha nu karitu geus diangkat. Dan sabenerna mah itu teh yatim miskin nu teu boga imah jompo sabenerna itu mah cicing dina kasabaran tapi naha urang cicing dina kabeungharan teu cicing dina kasombongan. Jelema sombong nu tara babagi teh oi dengekon oi. Keur naon gedong gede lamun eueuh nu nganyang, keur naon duit loba lamun yatim teu katulungan, keur naon ari urang sawah lega ari jompo teu boga imah diarantep. Di mana letak dunyana tuh oi. Kamu deung hak ini mah muka belang we. Ayo tuh muka belang mending muka belang lah. Tong diul kalem. Nah, ya. Tuh amburannya ya. Lihat amburan. Cep. Keur naon gedong sigrong lamun eueun nu nganyang, keur naon duit loba lamun yatim teu katulung, keur naon jabatan luhur ada rakyat loba nu sangsara. Nah maneh teh tuluy-tuluyan hirup di dunya moal euy aya akhirat. Di dunya maneh mulia, di dunya maneh jabatan luhur, di dunya duit loba, hampura di akhirat maneh didegung-degung hulu aku budak yatim. Lamun di dia dan nyari ungan iya jelema beunghar pedit jujur aya mantong. Padahal lamun urang boga panyakit kitu tuluy ngadengikeun ilmu bab kieu lain kudu cicing hayang balik kuduna marobah hate. Lamun teu dirobah di dunya teu dirobah iraha. Sedangkan akhirat Fir'aun wae Fir'aun geus asup kana lautan merah mucenghul ti korona di dieu nyebutkeun deuk tobat ka Allah ku malaikat dilelepkeun Pak. Naha malaikat teu ridho lamun Fir'aun dihampura ku Allah taala. Matak dunya ke tempatna tobat, matak aya doa ti para kiai. Tobat samemeh maut, tenang nalika keur sakaratul maut, tenang nalika sabada kahada. Jadi ya sudah nih bubar jadi tetap nyen imah jompo hiji. Berarti nariungan dia da enteng itu Pak. 100 taruh dia nu hadir, taruh we nu hadir ya aya meureun 700 urang. 700 kali 100 7 juta tuh. Pek jieun ku harga 7 juta, ternyata kurang ades atuh. Cek ades teh kuring 3 juta. Tuh, cek ades 3 juta. Genep ka opat jujur Pak 30 juta. Da jompo mah teu butuh ing gedong gede henteu. Jompo mah genep ka opat sakamareun teh lagi 30 juta. Cek ade dia teh karek sabaraha gitu. Ti jamaah 7 juta, ti pakades 10. Ayeuna tinggal 30, tinggal neangan nu balaleunghar di dieu tah kurang ngaserenkeun ka kuring ngan lamun sameme minta ka kuring na urang dieu teu marampuh kitu mah kudu minta ka urang. Simpel agama teh gampang, agama teh sabenerna babari agama teh ngan urang poekeun apal agama teu nyaho cara migawe eta agama. Apaan di akhirat bakal ditanya
di mana harta dipakai naon. Ibu pernah asup ka Alfamart tapi melu ngompol-ngumpul geblus ibu kucuk-kucuk ka WC tuluy pipis keluar deui dipegat henteu ku kasir nah teu balanya bener artinya jelema miskin maka surga teh ngali gincing moal dipegat malaikat ditanya harta di mana dipake naon nah teu ditanya teu gableng dan sebatas ibu mah datang ke Alfamart teh hayang ngompol kecewer balik deui surat sesatom stop can mayar tapi nalika ibu geblus ke Alfamart cokot itu cokot ieu tuluy balik sesoranganan tanpa mayar hampura diudag hancik manusia nu beunghar teh tong sombong-sombong teuing manusia beunghar tong gangga-bangga teuing teu manfaat ka beungharanna keur yatim keur teu manfaat ka beungharanna keur miskin malaikat nu bakal nganggeuskeunana di mana harta dipakena deuk ngajawab naon deuk ngajawab naon iya nu disingeurepan malaikat di ditu aya Allah loba saksina eta yatim eta miskin ceuk urang teh pan nyaho kana paditna sorangan lamun deuk ngabohong hareupeun malaikat dianggap fakir miskin Gusti malaikat nanya hei fakir hei miskin bener si ieu sok barang bere ka anjeun si eta mengadagor huluna waduh Gusti maka urang nginjem ka Bang Emok teh bebung si eta nu sami merekna jadi simpulkan ku bapak nalika urang barang bere ka fakir miskin lain urang keur mere sabenerna urang keur nyokot kasalametan di akhirat sakali sini lamun urang keur mere ka fakir miskin lain urang keur mere sabenerna urang keur nyokot kasalametan di akhirat maka lamun barang bere hiji kudu bari bunga dua niatan keur ngupus dosa hiji bari bunga dua niatan ngupus dosa katilu susu lumputan jing aing mah pamieu teh hayang nepi kana hate ibu teh demi Allah Pak ieu ceramah lain sebatas ceramahna urang mah boga misi hayang nepi bab kieu ka ibu hiji mun mere kudu bari bunga dua niatan keur ngupus dosa katilu susu lumputan dibalik tilu eta hiji mere bari bunga geus ngabungahkeun batur maka Allah ngagantian ka bunga di akhirat keur urang hiji kadua naha maka jeung kudu niatan keur ngupus dosa kabendu Allah bisa leungit ku cara barang bere kasasama dina hirupna benu Allah ka ibu benu Allah ka kuring mere ka fakir mere ka miskin mere ka jompo leungit ka bendu Allah lamun ka bendu Allah geus eueuh artina cinta lamun jelema cinta tong ngarep-ngarep sawarga da Allah anu bogana geus salat lain karena surgana pangajian lain karena surgana tahajud lain karena surgana barang bere lain karena surgana tapi karena cintana maka jelema ka surga karena cinta jeung ridho Allah kahartos lain dia mah sholat ke surga we haben lamun Allah teu nyatakeun surga na erek eureun sholat kahartos dia mah ngalarti dia ngan balik ke cek kuring iblis datang deui boro-boro di imah di jalan ge geus silih harebosan iblis cek tatanggana benernya ceramahna teh kaharti pisan benernya bener kumaha cek ieu kan lamun dia denge beak sawah ribuan iblis tak ribuan na baju kuring aya iblis na sapatu kuring aya iblis na bibir kuring aya iblis panon kuring aya iblis na awak ibu ge aya iblis maka punten urang mah kudu wawuh jeung Nabi Muhammad wawuh jeung Allah wawuh jeung malaikat lain wawuh kana jirimna lain wawuh kana wujudna da urang cinta ka Nabi tetepung jeung wujudna tetepung jeung jirimna tapi urang apalkeun pasifatanana keur ngelehkeun iblis eueuh deui iwati ku sifat Nabi Muhammad mata Allah Muhammad malaikat Quran naon deui kodok kodar kiamat bareng jeung eta huruf madrasah maka ku Allah jadikan wudu osok wudu ayo wudu kapan ketemu mata naon lamun telang nah bapak ketemu teu ditelang sok nyarita nah teu ditelang geuleuh nya apan bahan-bahan ibu eta ibu nu ketemu ibu na nyebutkeun geuleuh
berarti bahampura na awak urang teh aya kokotor nu matak geuleuh boro-boro batur awak urang ge ruji matak aya na wudu kakemu gerak pikiran asup teh cai bersih keluar teh anu kotor matak jelema nu sok wudu punten nu diasupkeun nu bersih kotorna mah geus leungit moal ngomongkeun batur moal ngahina batur moal ngaledek batur moal benci ka batur tah makna kakemu dina kahirupan matak bedakeun ka jalma nu sok wudu tapi ngahina wae wudu deui baduy aben we wudu ai higir ka mana karet na teu era ku cai bersih nu kaluar anu kotor bener rarai di wuduan mahan 3 kali naon makna dina hirup ieu beungeut di wuduan ku cai 3 kali marah mai lamun bener jelema nu sok wudu marah mai ai jelema marah mai bunga ibu darama punten kalangkung bapak sehat wudu anger hasil beungeut anger amit-amit Gusti cikeneh wudu nah balik wudu ka salaki kuat polot eta teangan saeler tah kitu wudu deui sia teh makna wudu teh ngabasuh beungeut sabenerna aya nu kudu leuwih dibasuh sajian dibeungeut batin lamun jelema batinna bungah beungeut kage pinuh ku kabungah pemarah mah kahartos dialajar marah mah salaki ayeuna keur di imah ibu datang assalamualaikum bapak cek salakina teh waalaikumsalam nah mah tara-tara sari bilang marah naik bodoh urang mah demi Allah hayang da pangijeng jelema nu bodona lahir batin aya bodo lahir mah babari bapak di masjid aya cai da kul wudu di imah kuring aya cai da kul wudu tah rasa mah ngawudu batin teu wudu mah anger we poek tuh ceuli ge di wuduan aduh naon makna ceuli di wuduan ceuli boga pangdenge eueuh keur naon boga ceuli eueuh pangdenge matak Allah teh boga sifat wujud kidam baqo muhalafatu lil hawa ayo qasidah ade qasidah ade tara latihan ibu penyanyi abdi tukang nepakna tara latihan kan urang teh nya tapi ditabeuh daripada minang latihan eueuh nu nabeuh abdi teh ngajak bapak ngajak ibu sebenarnya sing wawuh karena sifat Allah wujud kidam baqo muhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniya qudrat iradah terus ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan haliman hayam sami'an basiron bapak tuh sadar kerasok panon panempo dengan sifat kata basiron ceuli boga tapi eueuh pangdenge dina sifat eta pangdenge naon samian otak boga man eueuh ilmuwan heuh otak kosong maka Allah teh nitipkeun ilmu dina otak kalam teh omongan di mana omongan terjadi nabiwi haya teh hirup di mana hirup ayo diajar mikir mun panon Allah nyiptakeun panon tapi Allah niupkeun basiro panempo panon boga teu nempo lolong maka Allah nyiptakeun panon maka Allah ge niupkeun basiro panempo ceuli dijieun ngan teu ngadenge heubudeg maka Allah teh niupkeun sami'an biwir teu bisa ngomong hepego maka Allah teh nyieun al kalam akal maka Allah teh niupkeun ilmu
Ari haya di mana haya? Haya teh hirup. Di mana hirup? Halo. Ayo di mana hirup? Dina napas ce. Bisi ibu teu percaya sok bekem tak tetangga 7 menit. Mau. Jadi Allah nyiptakeun haya, niupkeun haya di mana? Dina napas. Mata rata-rata jelema nu maot eueuh napas, mata koong jelema nu maot kumaha kolobe dikitukeun. Wah, geus eueuh. Nah, atuh dibukakeun. Haya dina napas, basiro dina panon, sami'a dina ceuli, kalam dina bibir, ilmu dina tinggal hiji deui kudrot irodat di mana nah hate lamun jelema geus boga eta maka wihdatul wujud wihdatul sifat wihdatul irodat wihdatul wujud sifat Allah ngawujud dina dirina wihdatul irodat narima kana kanyataan dina hirupna wihdatul sifat sifat Allah ngawujud ngabentuk dina awak urang masing-masing tah tinggal lalajoan sifat Allah asmaul pan Pak Ustad jadi dia sok mimpin ibu-ibu orang wiridan ngapalkeun Asmaul Husna cek Pak Ustad teh hiji heula ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif sing gablek ka era aya dina bibir ngomong ya latif ari hate teulas wae pan ya latif teh wahai Allah nu maha lembut maka lamun urang geus manggil Allah nu maha lembut na teh era hareupeun Allah teulas hate kudu lembut oge ieu hate ulah ari di masjid ya latif datang ka imah salati bersare sangu Allah cai Allah datang teh bongok lalaki pabrieun aing pengajian cing atuh nyangu-nyangu nya teu sadar aing teh geus gaji eta ya latif teu mata ngarobah kana eueuh hate eta ya latif. Baik, dan seserian kita miliran batur, miliran awak sorangan. Maka natu percaya, ayeuna salah ke ibu keur pepelentingan kursi. Sangu teu nyangu. Ibu tabu sabaraha ka dieu? Kuatir 3 jam 1. Can masak berarti. Mending barali daripada pangaosan deui. Can nyangu, can masak, salat datang, keur pepelentingan ka mana pamajikan? Ibu datang minimal karena setengah genep kayak jam 5 tapi jam 1 bu wajar lamun salah rada keuheul jukil pan salah di panon meletet awak posisi kieu di lorong panto di mana lalaki nu awak kabeh tuh bu kieu di mana ibu karek nempo bibir jeung panonna juga pancing di mana dulu atuh geus pangaosan ka sini aya negara matakeun ceuk aing datang ka era ku kades ari ibu kunaon cager ieu kuring ceramah ngawukeun ibu jeung iblis teh kabeh iblis kena suku na panon na irung na bibir ribuan iblis na awak urang mata balik di dieu mun salaki di mana lewat cakelaneuna hapunten Bapak hason tenan Pak Ustadna telat bari hujan hapuntennya entong marah kumaha teh salaki bedak itu wae maneh mah berarti iblis aya keneh tah bawa deui ku tawado atoh kumaha teh salaki ngolo maneh mah ngolo atuh lamun kitu bayang ngolo tatangga entong keren maka cekuring tong keung ku iblis tong keung ku setan manusia leuwih mulia batan si eta asal urang hirup jeung Allah iblis luncat kamana-mana karena gerana kita ceramah kieu tang-tang tuh gua jeung iblis cobaan eta enggak dibayar sok tong dibayar datang mah gini kata si udon iblis enak kacau gitu ari sudon penyakit sahabu penyakit iblis lamun negara teh dibayar cek ibu moal gerak tobat belum acan bayar acan nyebutkeun moal datang geus mir ahli ngan lamun kuring karena duit
hampura ceramah kuring berarti lain jeung Allah tapi jeung duit berarti hate kuring teh geus kalimpudan pada singau Pak Bapak mah habar sieun ku jurig tong sian ku jurig tong naon dari Indonesia mau jurig nega awewe kabeh suster ngesot awewe lamun aya balap lompat si itu ngesot urang lompat yang menang urang lah kenapa kajang sieun ku suster ngesot lolei kuntilanak awas sukuanku buukna panjang jebut nah makanya kudu sieun cicing ya mah bab tauhid mah kudu nu kami yakinkan gitu kuntilanak kuntilanak lembangan nageuleuh bajuna bodas beuteungna molongok bere duit senang operasi plastik kalau mau dipikir ngaran jurig di Indonesia awewe kabeh kuntilanak awewe suster ngesot sinder bolong nya nah bapak geuleuh oh nyata sieun buta hejo ibu boga budak lain ku buta hejo ku kolor ijo tah nu kudu sieun mah lain ku buta hejo ku kolor ijo ieu teh filosofi Pak filosofi sangkan bapak sieun kuring sieun ibu sieun filosofi Belanda ning sieunan urang Sunda ngarah teu milu berjuang ngarah teu ngalawan sing sieunana kudu kitu patut acun saha nu geus pamit saha nu geus pamit boro-boro jeung jurig jarian jeung musuh urang ge iblis teu panggih-panggih tapi sebenarnya sifatna iblis geus aya na awak urang dinya maka musuh nu paling nyata lain batur awak sorangan balik teh dieu ku kolotot ke salaki nah punten malaikat jumpingkeun deui nah mama teu tulus kolotot malaikat ampun deui lah nah terus tapi ibu kan teh naon buta teh poek naon hejo ai hejo teh lambang Islam maka rata-rata Islam lambangna hejo karpet hejo masjid toong lambang Islam tuh hejo lambang Islam rata-rata hejo make kalimat buta hejo buta poek hejo lambang Islam saha jadi buta hejo urang Indomaret maghrib ini barang beli masjid kosong poe karena lambang Islam karena HP ibu gulung karena Quran kita jadi buta hejo lalu dangdut di jam 10 untuk jam 5 ngago kajian hujan pengawasan beres saja getek hayang mantau jadi guys disamat ayeuna tong sieun ku jurig tong sieun ku kuntilanak tong sieun ku sinar bolong tong sieun ku suster ngesot tong deuk sieun mah ku Allah lamun urang ngarempak laranganana jeung timi lampah parentahna geus nepi ka dinya mengaran hirup ya artos Bu yang muludan balik geus jauh kayak nama geus lain mulut dari bapak sudah memutus salah Jumadil awal geus 2 bulan ka tukang nah atuh rek ngayakeun oh ayeuna kosongna oh bae sarurang kan saya aduh mungkin iblis datang deui agan bae kan bae urang mah muludan di bulan kieu ge teh salah di kerajaan bulan Agustus itu nanaon damakna nu sanyan mah lain mulut lain rajabna tapi migawe ibu nguping kuring ngomong nu ngomong can ngaruh nu nguping can ngaruh tanpa migawe maka hakikatna pengajian mah lain ngadenge lain nempo tapi ngarasa minimal ngarasa Nabi Muhammad teh kudu hadir itu Nabi Muhammad teh kudu hadir ampun apa bahasa kuring bahasa filosofi itu bahasa falsafah jadi lamun jalma anu goreng hate mah moal bisa nerjemahkeun manya ya Nabi Muhammad hadir lain kitu udin ibu aya teu ibu Rama ibu tos ngantunkeun aya tapi setiap ibu nyieun kasalahan ingat teu ka kolot
Ingat ke bapak-bapak tahanana artinya hadir ngan lain wujud nah lain bentukna tapi ingat karena papatahna Nabi Muhammad hadir lain wujud lain bentuk tapi gerah hadir ke papatah kanjeng Nabi Muhammad karena awak kurang sewang-sewangan tahartos maka di mana di masjid ieu Allah katuhu maka Muhammad adalah kenca artinya naon Allah teh diterjemahkeun ku Nabi Muhammad sifat Allah teh terjemahna aya di Nabi Muhammad bu lamun Allah Al-Ghafar Maha Pengampun maka Nabi dihina diledek dicaci dimaki dibaledog pernah teu Nabi ngalawan henteu Al-Ghafar Allah Maha Pengampun maka Nabi asa kabura ka jalema nu dolim kana dirina maka Allah dikatuhu Muhammad dikenca sanggup teu pakades ieu Allah ieu pakades moal sanggup nah sifat tuh Allah teh Al-Ghafar Maha Pengampun maka Nabi teh ngajarkeun ka umat kudu asa hampura dibaledo ngucur darahna di halangan ku sorbana dibaledo ngucur darahna di halangan ku pananganna dibaledo ngucur darahna diulas-ulas kana dirina Abu Bakar bertanya ya Rasul naha darah nepi ka ulah ngecelakaan taneuh kumaha ceuk Nabi malaikat datang ka kami lamun darah Muhammad dirucut kana taneuh maka langit bakal bejad gunung bakal bitung laut bakal bahe angin bakal badak beak umat anu aya di dieu lantaran Allah teu narima darah suci Muhammad ragrag kana taneuh atau kumaha cek Abu Bakar kumaha saur ajar ya Rasul malaikat cicing geura ingkah ieu urusan kuring inna ummati la ta'lamuna sai'a saestuna ngabaledog umat kami saestuna ngahina ka diri kami saestuna hampir geus ngadek ka diri kami ummati la ta'lamuna sai'a umat kami teu nyahoeun di naon-naon teu apaleun cahaya Muhammad naon eusi artinya Nabi nyumput bener tuh Bu artinya Nabi nyumput jol weh hadis di Rasul kumaha hadisna benci cicing tong kesini dah Allah nikah benci kajalma anu dipake leuwih mulia batan pagawean Allah nikah benci ka hiji jelema nu dipake nu didahar nu dicicingan leuwih mulia batan nu dipigawe tiung denai ari sodako 1000 emas renceng ari barang derek kana mulu dan ukur 10.000 eta ge bari diarep-arep mere pincu maksudnya Allah bicara mengkira kabeh kadudut di jantungna nah bener salah ya Didi balanya kamu 2 juta hehe otan nyumang ka masjid 2 juta asa kabongkar kabenci Allah sahaya nu dipika benci ku Allah nu dipake nu didahar nu dicicingan leuwih mulia batan nu dimikeun saha eta ngaraku bayangan ngaraku nu dipake nu dicicingan nu didahar leuwih mulia batan nu dimikeun ibu boga duit 1 juta beli baju 1 jutaan anak kumaha teh kaduhung teh tapi nalika ibu aya fakir miskin di jalan dibikeun 1 juta kaduhung teh lebo karasa nu dipake nu dicicingan nu didahar leuwih mulia batan nu dibikeun ari ibu sok ulin ka Pangandaran kuat kulen ulin atuh kamu sawe beungan teh sampai heueuh coba ya tuh ibu ulin ka Pangandaran 2 juta mah teu mahi ongkos 100 jajan 1,5 juta mahi Bu 2 juta ti mahi kecok 2 juta ka Pangandaran keun anggap mahi ka mana ka Pangandaran ibu teh ternyata teu mahi tapi aya babaturan budak urang hayang kaos Pangandaran bisa ngesok itulah hukum dunia ibu indit ke akhirat dan mawa sabaraha mawa 2 juta mawa 4 juta mawa 5 juta moal mahi dunia jeung eusina digebol ke akhirat moal mahi maka Nabi geus mere papatah deui
kudu baleunghar pek usaha sing nepi ka sawah lega pek imah ge sing lega pek mobil motor sing boga ngan wayahna manfaatna kudu dibikeun ka ditu bapak boga sawah 1 hektar teang nu yatim jeung miskin ka dieu daripada kuring merebeas bisi ngajar ngahinakeun leuwih hade maneh panggarapkeun tu sabah kuring 50 tumak tah bibitna tah keur obatna tah keur gawena 50 tumak rata-rata menang 5 karung dipake dahar 3 karung nyesa 2 karung mah keur abah anu boga tanahna itu dahar tina ladang nyawahna dunya aya keneh sawah aya keneh tapi manfaat di akhirat geus dicatet geus kahartos deui lain hartina sawah dijual bikeun kabeh eta mah ngalilir diri bener euy cenah cek negerana jeung urang teh kudu baeur tenang bae mah dijual mobil urang pake infak hampura Pak ari Bapak deuk lempang maksud kuring lain gitu mobilna ngajugrug keneh kurumuy aya rakyat anu butuh pakades pun biang Pak Hades pun bojo nuju salapan sasi 10 dinten jika anu bade ngalahirkeun abdi teh ongkos teu boga biaya keur mobil ge eueuh ceuk Pak Hades tah mobil kuring pake tah keur supirna tah keur bensinna tinggal init ka rumah sakitna malahan ku kuring dibiayaan BPJS na maka mobil di dunya keneh nu Pak Hades keneh tapi manfaat geus dicatat di alam akhirat tah kitu hirup mah lain ieu mah dijual mobilna dipake melahan batur dirowek ku pamajikan jadi lain alon salahnya urang terus ibu sok ibu bukan naon deui mun boga sawah panggil nu miskin daripada merebeasna mending dikeun lahana cenah nyawa cenah ngarasakeun neangan beas teh capek nepi ka 3 bulan bebeja ka urang kengeng 3 karung keng 4 karung bos pan kitu ge nu loga sawah bos nih keng 5 karung kumaha ceuk urang maneh dahar sabulan sabaraha karung sakarung sok sesakeun 3 karung ieu sesana keur Pak Haji keur naon Pak Haji mah Pak Haji mah geus loba atangna maneh tuh loba dicandahan padahal dengekeun nu beunghar dengekeun lain umut-umut di dieu balik jadi amak kadawe Peangan balik di dieu lomari aya piung nu geus teu dipake aya baju geus teu dipake daripada ku Allah teu dicatat kahadean mending hadekeun ka batur peangan dulu ka dieu aya naon urang teh boga piung jeung baju nu teu kapake dari urang mah pan gede awakna maneh mah pan leutik tah baheula urang pernah keur leutik ngan meuli teh sakali-kalina wayahna tah pake bajuna aya keneh manfaatna geus dicatat maka jelema anu seperti itu punten dihina di alam dunia sengit di alam akhirat dicaci di alam dunia harum di alam akhirat ai urang bakal balik Pak judul balik innalillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah baliknya ka Gusti Allah boa asal ti Allah balik ka mana ari apa jalan atuh jadi deuk balik ka mana bawa imawat nyasar maka sekolah pun ada geuning cicing teh cenah dina tangkal kabung cicing teh dina walungan cicing teh dina cai jeung direse lain gerak barari ka ditu ka Allah urang bawanya kana struktur hirup innalillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah balik ka Allah Allah nyeteh maha suci nyetakeun roh urang suci roh urang teh suci Pak kalau mana dalilna urang roh suci yuladu alal fitrah manusia dalam keadaan suci roh urang teh suci Allah maha suci nyiptakeun roh gen suci disimpan ka dunya tah dunya tempat bobolokot dunya teh tempat bobolokot ari balik deui ka Allah nu maha suci artina kudu suci deui hartos mata bobolokotna ieu di dunya ku Allah diciptakeun panyakit gering, rugi, musibah tah musibah, panyakit, gering, rugi, dihina, diledek, dicaci keur nyucikeun roh urang deui sangkan balik ka Allah nu maha suci kartos ibu bisa nipu batur pek malah ya nu ceramah ditangip
batur kengeng tuh patiku orang juga ada pojok bisi ibu dek nipu batur pe ngan ibu kudu sadar Allah nyiptakeun Allah Maha Suci nyiptakeun roh urang suci dikaluarkeun kadunya bobolokot tah nipu teh kan bobolokot dek balik deui ka Allah kudu suci maka ladang nipu bisa jadi anak numeakeun incu numeakeun dulur numeakeun tatangga numeakeun mata rata-rata jelema anu hartana meunang nipu tempo geus maotna beak sagala-gala cara Allah ngapus dosa dina dirina wah lain keprok pikiran bapak dek galak ka pamajikan sok jejak huluna renta sukuna toyok beutna cekek mana ngan cara Allah bapak dek balik ke akhirat hampura pamajikan ditonjok sebatas gemuk direngkas sebatas nyeri ditonjok sebatas ke rumah sakit cokot ke inung jeung bapana tep pernikahan ngaranna galak beres ke ibu salamet ke ibu ke bapak moal pernah menang salamet sama Allah bere lumpuh karena penyakit bapak lamun lalaki galak ku Allah dibere eta cara Allah udah bungkus dosa tina cokorna tinggal sambarkeun ku ibu tong dendamnya ayo lebih puas ke ceramah tinggal sambarkeun mun boga mantan nu galak bareng teh tuluy numpangna jadi kikir tinggal aduh bisi mana teu puas deuk nonyok deui jebleh haritakan moal teu ngarumpuyuk hampura nah amun jadi hampura meureun leungeun kempreng batin ngeul maneh suku lumpuh batin nejek maneh bibir tengo batin nyaretan maneh hampura sanajan ieu ribuan kali geus ngahampura tetap hukuman bakal berlaku bisi bapak hayang gering enteng bisi bapak hayang sehat enteng kudu ribut yo nana gerhana balik ti dieu bakal jadi batur demi Allah demi lain ari asup angin mah tenang bakal keluar deui kuring mah demi Allah ya artinya yakin nana gerhana balik ti dieu bakal jadi sila nana gerhana balik ti dieu bakal jadi batur bahkan nana gerhana balik ti dieu bakal sila asli kunaon kuring balik ti dieu jadi batur lamun kuring wani menta bari batur teu itu demi Allah kapan itu yang minta naon ulah aya bikeun eueuh teu kudu nah lamun kuring menta panitia bakal pokok tetengan neangan panitia punten atuh hoyong duga kabayang ku ibu neangan duga bari di dieu leos ka pasar duit eueuh kumaha pamajikan keur saha keur ustad kitu abang keur ustad nembongkeun ka teridoan bikeun ka kuring inung ku kuring demi Allah balik ti dieu kuring nyeri beuteung naha aya perkara aya barang nu dipenta bari batur derita maka tong keeng jelema nu diajar kana bab agama mah moal wani barang penta neuli ka batur teu ridho ngan lamun ridho alhamdulillah lamun teu ridho nama teh jeung ngulem atuh eta mah beulina padahal tong sieun ditipu ku jelema nu diajar agama tong sieun ditipu demi Allah moal nah diri pan puasa nu terakhir nyurat teuing lalu disakadeun mah Ingkarian hayang lebih rada jero sajidah ulina kata urang mah ulin aku kuring dibukanya di mana eta sumberna puasa nu ditaha ari ibu puasa nahan naon nahan lapar nu nahan lapar naon betul ari zakat bapak mikeun kumaha kuleungeun bener ari ibadah haji kunaon suku bener ari salat sujud kunaon ternyata bapak tong neangan Islam kan jauh teu kudu neangan Islam ka Arab teu kudu neangan Islam ka Kuwait teu kudu neangan Islam ka Logawa teu kudu neangan Islam ka Padalarang teu kudu neangan Islam ka Purwakarta Islam teh dina awak bapak sujud sirahna puasa beuteungna zakat leungeunna ibadah haji sukun tinggal hiji syahadat di mana syahadatna nanti dibahas mau teliur sujud dina salat sujud sirahna batak teu meunang ka urang ka baturun kurung putih
sujud urang keur Allah, sujud bapak keur Allah, kabatur mah biasa. Biasa. Kuring ngahargaan ka Pak Kades. Pak Kades damang selesai. Karena gerhana cepat tuh Ustaz, ibu ngahargaan kuring, cukup ku sakit. Selesai. Teu kudu. Teu perlu. Sujud ibu keur Allah, sujud kuring keur Allah, sujud bapak ge keur Allah. Matak sujud ayana dina salat, salian ti eta eueuh deui sujud. Nah, coba. Bapak, ibu, kailung ka bapak, cukup sujud hanya sebatas nyuuh dina lahuna. Teu kudu riweuh-riweuh kieu. Nah, terus ibu. Kalau sekalian tong kalau dihiteuy, sakitu sujud teh nya. Sujud sirahna, puasa beteungna, ibadah haji sukuna, zakat leungeuna, tinggal sahadat naon? Hatena. Mata aya bahasa al-qalbun malikun, hati adalah raja. Maka lamun raja hirup ku sahadat, panon moal nempong kana kasalahan batur, ceuli moal ngadenge kagorengan batur, bibir moal nyaritakeun ngabibiran batur, sampean bakal malingkah kana bener, hati bakal bersih. Rajana adalah sahadat. Maka sahadat teh ibarat akar. Aya akar, aya tangkal, aya daun, aya kembang, aya buah. Buah aya, daun aya, tangkal aya, akar eueuh, gading mah. Saruli aing saruli. Buah aya, daun aya, tangkal aya, ngan akar eueuh, jadi moal. Akarna sahadat, sholat, zakat, saum, haji. Maka haji adalah buahna, maka puasa adalah kembangna, atu zakat adalah tangkalna, atu sholat adalah tangkalna. Maka disebut we lamun jelema teu sholat teh ngaragrageun agama, jelema sholat ngarantungkeun agama. Betihang geuning sholat teh kahatos-kahatos. Sahadat kaciri teu teu tah akar teh diguntel ku taneuh, dicebor ku cai. Keur nahirupan akal di mana eta sahadat tempatna dina hate. Maka lamun hirup ieu hate ku sahadat, ikhlas ngaranna. Sabab ikhlas mah teu katempo, diruang ku taneuh, dicebor ku cai, tapi buah katempo, kembang katempo, daun katempo, tangkal katempo, tapi punten akar mah teu katempo. Mata gerateangan jelema nu sahadatna hirup teu boleh ikhlas dina migawe perkara sagala-galana. Dihina batur ikhlas nampakna, sodako ikhlas nikeuna, teu meunang ikhlas nampakna, takdir goreng ikhlas narimana, teu ecreug dina perkara nu diarep-arep kurang alus ternyata jadi teu alus, teu oleh narima. Sahadat hirup dina hate. Aduh aing motor aja deh kagok. Maka sahadat teh huruf asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Huruf awak ibu kudu hirup, maka huruf bawa cenah hirup sangkan hurip keur nuju alam kahareup. Alam hareup teh naon Pak? Akhirat. Huruf hirup hurip hareup sok minimal boga-boga eta atuh ilmu teh. Huruf hirup hurip hareup. Huruf hirup hurip hareup. Hurufna dua kalimat sahadat, hirup sahadat dina dirina, hurip badana, hurip hartana, hurip kahirupanana, hurip keluargana, hurip sagala-galana, bakal ke alam kahareup nyatana akhirat. Ternyata akhirat teh kumaha ceuk sahadat. Maka kuring baheula guguru we di salah sahiji tokoh agama besar ngaranna Torekat Sahadatain, artina jalan menuju kana sahadat. Ya muridna teh bener teh dia. Apaan sahadat menyumput Pak? Cicing. Ikhlas menyumput, bener nyumput. Sahadat menyumput da akar di ruang ku taneuh, dicebor ku cai. Nyumput mata geus ibu tong loba nanya, kunaon nana gerhana kamejana kieu teu gamis juga batur, kunaon nana gerhana teu dikopeah, kunaon nana gerhana teu rapi juga ustad, kunaon sahadat di ruang ku taneuh dicebor ku cai.
Nu nyebor adalah cai naon. Ibu boga cai nyebor ka kuring. Pak Ustad boga cai nyebor ka kuring. Budak leutik boga cai nyebor ka kuring. Tangkal boga cai nyebor ka kuring. Lauk boga cai nyebor ka kuring. Maka kuring mah geus daek ngawangkong jeung lauk. Geus teu hayang ngawangkong jeung jelema loba kagorengan jeung lauk mah ngeunah teu batak jadi goreng. Atuh lauk paeh tinggal dihakan. Tinggal ngobrol jeung budak leutik yuladu alal fitrah. Suci ibu, budak leutik teh guru kuring, guru nanagrahana. Sanajan budak umur 3 tahun, teu apal Quran, teu apal hadis, teu apal salat, teu apal zakat, teu apal ibadah haji, tapi budak pasea jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng. Coba ieu, apal Quran, apal hadis, pengajian minang, keheul ka salaki, saningu teu sahadat lah dikubur sahadat lah dikubur ngan kuring dia butuh cai dalam kuring ke make cai mah hampura pak akal ge pai di mana cairna di budak tina taneuh tina akar tina orai tina hayam tina anjing tina bangkong tapi teh cai ceborkeun di kawah kuring tina anjing san najisna baham anjing bisa dikumah ku 7 kali karena ka taneuh tapi najisna baham manusia mun geus ngajadikeun hate batur dengan paantal ala padeukeut hate rujan saumur-umur mata moal cadu nanagrahana kudu moslit anjing kudu maledog anjing ternyata anjing dicopot elmuna teu ra ka awak kuring hayang bibir sarupa jeung najis anjing. Wah. Nah, maka bubar gede panggil jeung anjing punten karangkung. Insyaallah katanya rada gawe jeung tapi. Tapi kahartos demi Allah ya kahartos ya. Tapi sih situ hati bahaya, ulah ngabuntut bangkong. Lamun ngabuntut bangkong ge bakal lieun. Ditanya ku salaki menang naon? Teuing da sahadat teh akar dikubur. Capek kan apa iya kan balolana diajarna di torekat sahadatai jalan menuju karena 2 kalimat sahadat maka kuring menerangkan cara jauh jadinya ya tahu diulik teh beda jadi entong nanyakeun kunaon kuring teu kopea kunaon kuring di bajun teh jiga batu digamis kuring mah hampura nyumput sabab lamun urang teu nyumput sok sieun dihargaan batur sok sieun dipuji batur sok sieun disanjung batur sedengkeun sahadat bisa batal ku sanjungan sahadat bisa batal ku pujian sahadat bisa batal ku kasombongan sahadat bisa batal ku ria tah mata ria ketong diulik teuing hartos Pak hartos geus sana bener teh waras itu dah apa ya kewaran mengakibatkan ke ulun deui nya da ulang di kawaran di napa ilmu mah sing lakan tuluy yo sing sarehat panjang Yuswa pararak milik deget rezeki anggang balai jauh cosodi Pak Ustad Pak Kiai Pak Jengan di dia oge guru-guru kuring muga-muga anjeunna paranjang yuswana barokah ilmuna sarta sakinah mawaddah warahmah keluargana para putra putuna sing soleh tur solihah sakitu kopi hatur bobok sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jumar sahampurana paralun anu kasuhun meninggalin di pabrik hampura anu katada billahi fi sabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.